Aya drama Sunda ti kelompok hiji nyaeta dinu judulna Nyi Koret. Aya neng Najwa Aulia Sapitri, aya neng Seni Dania, aya neng Kemala Kiranti Nur, sareng aya Rikal Putra Anugrah, Rizky Fadilah, Reza Taulana, sareng Ruben Ebi Sabara. Di salah sahiji kampung aya masyarakat anu dikenal Koret, nepi ka dilandi ku masyarakat sekitar nyaeta Nyi Koret. Di carita ieu aya Kang Sodik salahna Nyi Koret, Ujang jeung Somad. Di salah sahiji kampung aya masyarakat anu dikenal Koret, nepi ka dilandi ku masyarakat sekitar nyaeta Nyi Koret. Di carita ieu aya Sodik salahna Nyi Koret, Ujang jeung Somad. Nepi ka ninggang kana waktuna, Ujang budak nu katala bangor ngalewat hareupeun Nyi Koret anu keur meresan daun. Ari si Ece eta teh mah kawin buru-buru teh dah hamil teh heula. Keur naon ce? Keur meresan daun. Sikat menta teh daunna. Ngenak wae sia. Dasar Koret cap jahe mere geus. Si Ujang tuluy lempang ka balong, di balong aya Kang Sodik salahna Nyi Koret anu keur mancing di balong. Keur naon mah? Aduh ku mani keur naon? Geus anu nyanggeut can mah? Acan, Mun hayang nyanggeut mah umpana ku Siti Salak. da bekal bebenangan kitu. Moal. Nepi ka Kang Sodik ngudag si Ujang nu hese kabeurik, nepina si Ujang ka sisi imah Nyi Koret anu ayeuna keur kadatangan tamu nyaeta Kang Somad, babaturanna Kang Sodik. Punten, Mangga, sampurasun. sampe. Sareng saha? Somad rencangan Sodik. Oh, kalebat. Cantik eta jadi dia. Sami peternak sareng Kang Sodik, kumaha Kang Sodik Jamang, sakapeunana abdi bari ngamutawi maneh aya. Memang jauh pasada jalo pada yang kawan ayam mengaliwat sok diudak bari ngomong awi daripada Kang Somad diudak pakai awi disiksa aku cara babi ini Jam 4 sore balikna Kang Sodik ka imah anu geus sidik balik mancing teu boga panyakit nanaon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, kumaha mancing teh bebenana? Tadi teh aya Kang Somad cenah mah rerencangan ke SD dileutik ka dieu nambut hayang nambut awi. Kang Sodik tuluy nyokot awi bari lumpat ka kidul ngudag Kang Somad. Pedang ge awi mane mah diinjek mangklet. Nepi ka Kang Somad diguling di tengah jalan. Di jalan eta oge Ujang budak anu ngalimi si Sodik di balong aya di tungangan si Somad bari ngalami. Sodik mere penjelasan ka Somad dieun manehna teu kitu. Silih hampura Somad, Nyi Koret, Sodik jeung Ujang. Kesimpulan tina carita ieu yen urang teu gede bohong, ulah pedit, ulah hayang menang sorangan. Bisi aya kasalahpahaman, bisi hese ngalangkah dina karejekiana, bisi oge sesat di jalan. Sakitu wae nu kapihat teh sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.